Ya, naon dulu patah nih, aya naon? Itu mah anu muda lalaki mah. Mun sieun sama lalaki oge. Emang mah teu sieun gitu. Lamun aya lalaki nyerang ti kenca, ku aing dirawel kanyutna. Lamun teu katuhu kumaha? Lamun ti katuh mah ditoker kitu ku aing kanyutna. Lamun datangna bang keliling kumaha? Kabur hayu anjing aing boga hutan. Men, asa kunaon ya kelan we mata? Ditonyok kuno gelo mak. Nah, atuh sia mah anu gelo di heureuyan. Henteu teu ngarean nu gelo we mah, ngarean pamajikana. Nah, salakina pipilueun nonyok gerak. Ah, lamun anu kitu mah sia goblok anu gelo na ngaheureun pamajikan batur, tapi cacapekeun. Ah, urusan naon atuh salakina pipilueun urang ngarean mah pamajikana. Asa pamajikan batur untung sia teh Aneh kadet oge. ngebetulan ngakah membela Sia batur. bayi takol ku sapu. Ari ka dieu. Aya naon ceuk? Ari urang geus 2 poe tara nempo si Omen. Nah hari ece teu apal kitu. Nya naon kitu? Apanan ngonten ti Tasik jeung Mang Bule. Oh, hebatnya si eta. Nah, maneh teu milu. Hoream urang mah sok lieur ti perjalanan. Heueuh ketang da urang oge lamun diajak teh moal daek sieun ti lelep. Nama ke jeung sieun teu lelep da teu mentas laut atuh. Apaan kita sih teh kapal laut anu gede teh lain? Tanik atuh sarce eta mah sarce mah. Oh, si anjing ngadat eta. Ngalamun Nalwa sia teh. yang teh kolot. Wah, da emang aing mah geus kolot. Tingali geus kolot. Heuh mikiran naon atuh geus kolot ki ulah ngalamun wae mah teh tereh pae mah teh. Heuh lieur aing teh. Salaki geus sabulan nganggur teu boga duit. Oh kawas kuing atuh kudu daek keluar kota, keluar negeri, keluar kabupaten mah. Jadi duit teh aya gawe teh. Heueuh maneh mah men ludeungan. Kumaha carana eta ludeungan kitu? Babari mah. Yo, dinu dompet salaki mah. Selapkeun foto mah. Nah, emang ngaruh kitu men. Nya ngaruh pisan ari emak atuh. Emang ngaruhna kumaha ari maneh? Jadi kieu mah, di mana salaki emak itu di luar kota, di luar negeri, oh di mana we nya? Manggih permasalahan nu gede, manggih ancaman gede, moal sieun. Asal ningali foto emak. Nah, habet bisa kitu. Sababnya, begitu salaki emak ningali foto emak, oh ancaman leuwih gede luar ningali foto emak. Ah, sia mah goblok. Ngahina aing. Anjing ka sia. Dia ari gogog ka mana hiji deui pan lain aya 2. Eueuh dikerem hiji deui mah. Nah beti kerem karunya. Mungudag wae hayam, baong gogog eta mah. Oh heueuh atuh power. Ai maneh mana salaki teu milu. Heueuh sarua dikerem ceuk. Nah, am di kakarunya sia teh dikerem. Oh kaluman mengudah gue randa. Koklok asugan teh naon ya aing. Kunaon da sia datang-datang teh gobras-gabret wae. Lieur boga kolot teu ngarti. Lieur kumaha? Tuh batur mah tingali dipangbelikeun motor. Alat kecantikan, huntu di behel. Nah, ari maneh atuh hayang naon jujur datang-datang jeung ngamuk wae. Heuh atuh minimal urang teh huntu atuh mah yang di behel. Yeuh, lain teu boga behel mah. Aya hiji-hiji nangan bapak maneh sieun ngamek. Ari mah behel naon? Itu behel motor pake ku maneh. Mama dasar katro. Dibere kitu ya budak. Bu, ari ibu aparatnya di antara tentara, polisi, hansip, anu paling resep anu mana bu? Kabeh ge resep abi mah ka aparat. Ngan anu paling resep ka hancip abi mah. Nah hansip, Pada eta mah sejarah cinta abi jeung Aa tuh. sejarah cinta. Maksud ibu kumaha sih? Nyapan lamun eueuh hancip, urang mah mungkin bisa ngahiji kieu, bisa kawin. Oh nya, bahwa seorang teh kawin di gerebeg nya. Jadi ngerti, itu kudu tahu terima kasih ka hancip.